Sampurasun wargi sedayana wilujeng patepangdi dina acara wayang golek ngalangkungan YouTube Seni Budaya SGP. Ta ayeuna bagian kedua wayang golek dina judul Jaya Geni anu disanggakeun ku Bapak Dalang Raden Haji Cecep Supriyadi. Sumangga ka urang Jawa Barat nu di mana wae anu tos komen di YouTube Seni Budaya wilujeng ngadangukeun wilujeng sasarengan di acara wayang golek ieu. Sumangga dangukeun. Paman Pati leuningi syukur bagja kamayangan sampean datang harsahing pangkonon kaula anu ngandung harti nyawasan kana anu dipikarpu kaula paman. Nggih. Agung cukup lumur timpati payun anu kasuhun. Jembar hampura anu tedaku pun paman dina danget iti salira paduka. Oge naon anu janten marga rawuh lantaran salira dina danget ieu nganggir. Kakersa rama paman sinuhun. Oh, kieu paman Pati. Anu ngajadi lantaran kula ngangkir ka sampean paman. Aya hiji hal anu perlu kukula teh disawalahkeun pasoalan pribadi kaula sorangan lain pasoalan nagara. Lu. Dina perkawis naon? Sanyatana hiji hal paman Pati nu teu kaharti kupikir. Lah naon deui naon ieu? Ari peuting tadi kula ngimpi paman Pati. Allah, nyumpen nopo salira paduka agung. Ari nu kaimpikeun ku kaula paman Pati. Hiji istri anu geulis kawanti-wanti endah maliwarna. Alah. Ulah sok ngemutan ting impenan gir. Ulah naon margina matak nyilakakeun cek pun mang mah. Sababaraha kali paman ngimpi ngan tiga jebur. Nah abad sampean ngomong teh. Ya impian kaula paman Pati impian anu kasebut aneh. Naon sababna? Kaula ngimpi pamijeng istri geulis bari jeung nyaritakeun ngaran, padumukan, jeung bapana sorangan paman Pati. Aduh. Aneh agung aneh leureus salajeng nengir. Ari anu kaimpikeun ku kaula teh ngaranna Dewi Ratnasari paman Pati. Dewi Ratnasari ti mana saurna? Di pertapan Pagedangan lamun teu salah dina impian kitu nyaritana. Aduh. Hebat ieu mah. Putra saha saurna ngertah dina impian teh sakantenan emang moyong terang. Ari Ramana anu ngayuga paman Pati. Di mana? Pandita Kaesarwa paman. Waduh. Tah ku ayeuna kitu paman Pati. Kaulan. Kulantaran ieu teh impian anu kacida aneh. Kaula teh hayang mermanakeun anu sabenerna paman Pati. Heulana aku. Naon anu janten marga lantaran anu mawi salira paduka hoyong mermanakeun impenan. Paman Patih kaula teh ieu. Sangeusna kaula ngimpi peuting teu ngeunah cicing ti beurang teu oleh kagenam asa katingali bae paman. Lamun teu nya bari jeung aya rupa jeung ngaran anu model kitu nu yakin ku kaula teh bakal dijadikeun prameswari paman Pati. Geulana aku ngapunten. Pun paman dina danget tiba ngiring jabung tumalapung celeng kabuluteun. Naon margina mang oge ngiring raos tanggal waler kana kasalamatan salira paduka. Ieu mah pengalaman emang pengalaman. Nah kumaha paman Pati? Ari menggah jalmi gelar di alam dunya mika hoyong enggal-enggal ngagaduhan istri cinekna laki rabi. Ieu bangga henteu dapon bogo. Henteu dapon tepang teras hayam. Dari rumah tangga mah nya. Ari dina rumah tangga mah ieu kedah ditingali istri teh turunan saha? Kumaha pendidikanana? Kumaha bergaulna? Jadi rupa-rupa hal ieu ti Agung ari sabab mengapa menakun emang
istri teh aya 5 rupi lamun teu salah nya Kanja. Kahiji anu kasebat istri Kunti. Istri Kunti kumaha Paman Pati? Sumun anu tarapna tarap Kunti. Kadua istri Japati, katilu istri Padati, kaopatna istri Padaringan, kalima istri Sajati. Geuning loba tarap wanita teh. Kantena sami pamegat ge seueur we tarapna. Ari anu disebut istri Kunti anu kumaha Paman? Tah, ieu Agung istri Kunti geulis. Mencrang herang lamun teh mah katojo neon rupana teh nyoy-nyoyan Agung. Nah geuning bedana kumaha? Ari istri Kunti mah lamun ti beurang haringku tar daek kaluar tara daek nyangu. Dur we bedug magrib init kacai len rek wudu tuluy sembahyang lain. Nah kumaha Paman? Istri Kunti mah sangeusna bebersih teh leos ka kamar. Ledok disipat, ledok dipupur, ledok dilepen setip, rap make baju, beres dandan, leos ka jalan nyarane dina tangkal kayu. Ari gawena bari jeung ngelenyun udud. Nah atuh aya we lalaki nu liwat Kang bade angkat ka mana keur lalaki anu berehan mah joleat teh dibawa. Ieu nu kaasup istri Kunti Agung. Jadi istri anu model kitu bisa dipake pamajikan? Ari tiasa mah tiasa, ngan kedah diwara heula bangga, ngawarahna bangga. Sabab ieu istri teh parantos kakorobokan ku anu sanes dina sagala rupi kasucian dirina. Ari anu disebut istri Japati, kumaha istri Japati? Tah, ieu pertengkang. Ieu bisa nyarita oge geulis. Aya istri goreng sadayana geulis. Jadi bedana ari bedana istri Kunti sareng istri Padati Japati, ari Japati tepan manuk. Apa dari sifat manuk Japati lamun kurang dicetrekan, cetrek geleber nyalamburkeun. We para kocok maracokan kurwok beger di sarada. Nanging di mana para parantos teu aya para parantos saep geleber hiber teu ngucapkeun nuhun-nuhun acan sato atuh. Oh gitu. Jadi istri Padati Japati teh kumaha atuh? Ari istri Japati ge kitu Agung. Aya we lalaki nu loba duit lana lele abang saya. Seepe artosna abang payah barabe. Anu kitu mah sifatna duniawi Agung, henteu tiasa dianggo pamajikan. Naon sababna keur gede pangala salaki dipunjung dipuja di dama-dama. Teu aya pangala anu jadi salaki ruksak nu aya ruksak. Ari istri Padati, ieu sagolong Agung. Ari Padati teh roda mah pantara ngengkekeun di muatan. Aya peuyeum ditari, aya gabah ditari, aya tarasi ditari, sagala rupi anu sifat muatan ditarik. Ieu jadi tarang nengkekeun deui. Jadi kanggo istri Padati ge kitu. Kolot, rek peot, rek beungha, rek malarat anu penting boga duit anu yakin bakal diladenan. Atuh lamun kitu maka asup duniawi seperti istri Japati tadi Paman Pati. Sandika Agung. Ari istri Padaringan tah. Ieu kenging dianggo pamajikan naon sababna? Ari istri Padaringan teh. Di mana? Ari istri Padaringan, ieu bisa di PHP-an, bisa nyengcelengan. Lamun teh ku salaki dibere balanja 100 perak lobana, 50 dicengcelengankeun, 50 pan dituna nya Kanja. Jadi lamun sapoe 50 perak 10 poe sabaraha kira-kira?
10 poe kali 50 meureun geus 500. 100 poe 5.000, 1000 poe 50.000. Hayang gagante ringgitan mah teu kudu ngagangsing ka salaki. Hasil nyengcelengan istri anu model kitu, istri anu bikanyah ka salaki, istri anu teu waleh mikirkeun ka salaki, anu yakin bakal bisa meuli naon nu dipikarep ku dirina. Ieu ari anu kasebut istri sajati, Agung. Kumaha teh istri sajati? Aduh. Ari istri sajati teh alah jiga nama 1000 hiji. Tapi yakin di daerah dieu anu seueur mah istri sajati. Naon sababna ari istri sajati mah istumi Gusti ka salaki. Lahir batin dunya jeung akhirat salaki teh dipunjung dipuja didama-dama. Ari istri anu sajati bisa mi Gusti ka salaki. Di mana salaki balik di mana-mana, tara nanyakeun babawaan, tara. Istri sajati mah di mana balik di mana-mana dipapageun salaki teh ku imut anu ngagelenyuk ku budi parangi anu manis. Tara bahaud, tara. Tara kurawat gedad-gedud, tara. Tara make hasem-haseman, tara. Istuning loba gulaan istri anu sajati mah. Salaki katempo ti kajauhan kene geus buru-buru gura-giru indit kalawang panto malah kalawang pager dipapageun salaki. Datang salaki digendeng dibawa ka jero dielapan kesangna. Ieu dibukaan bajuna. Dibuka celanana. Salin. Istu ngamumule anu jadi salaki teh kanggo istri anu sajati henteu ingkar tina tata titi jeung tetekon laki rabi anu sampurna. Jadi lamun kitu kula geus bisa ngabayangkeun pasoalan rumah tangga anu endah Paman Pati. Leres andikan salajengna. Nanging ieu mah keureugesan ngalepaskeun kapanasaran kaula. Leres andikan. Kapaksa kaula terek indit kiwari lumampah nyata kula ayeuna. Nu dipimaksad ku salira paduka. Miharsa kaula teh nu geulis nu kaimpi, nu lenjang nu kagenamkeun, nu ayeuna teu oleh jadi bahan pikiran kaula jeung teu oleh ngancik dina ati sanubari kaula. Kalayan teu oleh ngait dina ati sumarabah dina bayah kumpul dina jajantung ngajengjeun dina angan-angan be Paman Pati. Leres sandika Agung salajengna. Hayu urang sungsik sing nepi ka panggih urang teangan sing nepi ka beunang di mana aya nu geulis nu pernah kaimpi. Nya ari kitu onaman. Gesan ngalepaskeun kapanasaran ari mang memorek ngahalang-halang hayu urang lumaku mangga urang miang piharsa di mana ayana syukur bagja kamayangan Paman Pati. Leres sandika mangga kebat lumampahna Prabu Anom Endrawarna ngantun nagara Krancang Kancana kairing ku Patih Endra Sakti miharsa impenan anu parantos kaimpenkeun ku Sri Nalendra Praja Negara Krancang Kencana. Aduh Paman Pati ayu urang lumaku Paman. Leun ningi sumangat. Antosan mangaku Panglus lampahipun Sri Nalendra henggih Praja Negara Krancang Kencana Prabu Anom Endrawarna. Urang ngateunun dihandelem siang gesan sampureun cabtuna dihanjuang siang gesan alang. Somanga gentos carios ngawiosakeun kawonten heng salabeting padepokan, heng salabeting pertapan pagedangan. Sang wekoli nuhung nuju ngungun, pandeta loba pangabisa nuju sesahnya mana. Sang resi nuju asiknya ati
mangga sangat pandita begawan Kaisarwa lumampah di padepokan lengah ing Pringwulung sineba wonten hengkang putra sangsuh Dewi Ratnasari anu toleh nangis ngabanging barudak para catri nah asaku nemen-nemen teuy dodo janu tumiba ka diriku barudak keur naraon ari mararane ngapal kenal sing pararisa ngapalkeun teh sing balalenarnya dina naon we urang teh ngoning nyiar kipayah mangrupa para duker manusia mangsa hirup di alam dunya mangsana hirup dan diwajibkeun kudu usaha keur pibakeuleun hirup di dunya ya barudak ari usaha teh asal anu dipirido kuno kawasa hukumna halal sanajan dina seni ge komo lamun senina seni nu utami bisa ngageuing ayana Gusti ka manusia anu hirup di bumi seni anu sarupa kitu anu gede mangpaatna nya henteu ngajadikeun haramna seni nya barudak lamun nungtun kana jalan kahadean lain saperti ayeuna nya lamun heug aya hiji jalma ngadenge sora juru kawih ari ieu sora juru kawih teh nuna halimpu ceuk nu ngadenge teh Gusti nu agung ku ngeunah-ngeunah teuing eta sora jelema pan geus ngelingkeun manusa ayana pangeran nya barudak tapi amat teh bingung anakina asa ku nemen-nemen teuing dodoja abongken keur manusa dodoja sugan maranehnya ho hari anak ama sok jeung saha ulina ya eta anak ama teh kurono can boga salaki era ama teh sedangkan ama teh tukang ngawirid pangarti tukang ngajar pangabisa tukang ngawuruk ilmu bisa mere pituduh ka baturna narajangkeun anak sorangan kurono tanpa boga salaki aduh Gusti era nataku cing Ratnasari ka dieu ju ka dieu sumangga kaulanun Ramadewaji sumangga nyangakeun semapang abatos putra panjenengan kaulanun Ratnasari pek radio pamungkas amat derek tumanya kanu jadi anak sumangga kaulanun sumangga nyaah hidup teh ka ama daya dunya kinasihan ka nyaah putra tewalati ama pribadi sami nyaahna sareng ka diri putra sorangan lamun nya hidup teh nyaah kapolot anu disarwakeun jeung diri pribadi malah moal bae leuwih ama rek minta terus terang ti anak ama rek minta terus terang ti hidup sanyana hidup pangna karabini awak babadan dua beteung melendung kitu jeung saha nya sok ulin lalaki saha nebeus kumawani ngagadabah diri hidup mana patarosan teh matak nyeletit kana hati sumarabah kana baya duh Gusti nu agung teu kumawantun teuing abdi teh Ramadewaji teu kumawantun moal aya haseup Ratnasari lamun eueuh seuneu moal maneh karbini lamun maneh teu digadabah ku hiji lalaki aduh ampun kaulan
ama embung dibohongan, ama embung dipoekan pula-pulampah maneh. Era deuleu ama era dikamanakeun beungeut ama maneh nyaho yen ama teh tukang ngawirid pangarti, maneh nyaho ama teh tukang ngajar pangabisa, maneh nyaho ama teh tukang ngawuruk ilmu. Tapi lamun kieu carana ama teh diragrageun, harkat ama teh diragrageun. Sakali deui ama rek tumanya jeung saha, maneh teh jeung saha. Gusti Nuaku teu kumaha wantun teuing Rama Dewaji putra teh wantun sumpah. Wantun sumpah upami putra lampah nirca tina hukum agama, nirca tina hukum kahirupan, muga putra ajal samemeh mangsa teu ditarima kunu kawasa. Tapi sawangsulna upami putra ayeuna aya dina kajujuran, muga Gusti nang tayungan. Ama lain nyupata ka anak, ama lain nyupata jeung teu nyaah ka hidep. Ucap hidep disaksian ku ama, kalayan muga nu maha kawasa nyakseni kana ieu hal. Lamun hidep jujur sing mulus rahayu, hidep ingkar muga sing ajal perlaya ulah rek aya leubeuleubeuna. Atur rebu nu ke radio ayeuna mah nya geus dalah di kumaha atuh meureun manah kieu geus nasib ama sorangan. Pek radio anak king radio cu.
ya Kang Linu ngajar ya Kang Pandita Brahmana rupa Dharma ya Indra Kenya Sang wiku linuhung resik nu sugih ku pangarti pandita anu loba pangabisa lenggah inga pringulung lenggah inga padepokan sineba wonten hingkang putra Sangasu Dewi Ratnasari anu nuju nangis ngabangingik marga nu jadi lantaran nyeri perih keur kapangih lara wirang keur kasorang kasorang akuragana sorangan karabini tanpa boga salaki gumelar di alam dunia. Wargi sakitu baiknya bagian kedua dina judul Jaya Geni anu disangakeun ku Kidalang Raden Haji Cecep Supriyadi. Sumangga diantosnya bagian katiluna sareng tong hilap dangukeun oge rojong YouTube Seni Budaya SGP ku jalan subscribe nya subscribe sumangga atuh hatur nuhun kae kawali sadayana nya nu aya di mana wae hatur nuhun pisan sakitu bae nya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sehat, salam seni budaya Sunda.